warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah ya Rabb, renungkeun ku urang-urang bakal maot, sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang. Bagus kadele bagusna karasa ku urang, nikmatna di jero kubur. Jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur, ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah karim mantap. Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir. Lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu. Man rabbuka? Tunda tanya. Cek malaikat. Heh, man rabbuka? Sambarangan cek Imam Sibaweh. Ih, cek malaikat ieu kakarak. Mangi jelema ditanya kos. Kajet tilu kali awas yang teu bisa jawab. Man rabbuka? Dia man kalimah naon? Man. Jipan malaikat batu mondok. Atuh bebeja ka Gusti-Gusti. Aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula. Nanya kumaha? Nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon? Atuh lain dijawab. Gusti abdi mah batu mondok. Geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah. Datang deui malaikat nanya deui sia. Entah. Aman. Coba eta. Masya Allah karim. Kunaon eta bisa berani kos gitu. Lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan. Coba Haji Pendi misalnya ya ditanya, "Man rabbuka?" Man kalimah naon? Sia. Goblok tuh tanya ka aing emang teu nyaho. Sia dipiteskeun ku aing sia. Atunya na ge neuleukeun. Neuleukeun jana ge ulah saman mana. Nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana. Tah iya, jadi malaikat ya tuh gempeur. Ih, ka Sidina Umar mah pan komo Sidina Umar mah. Cek malaikat isi tanya tah ulah. Aing sieun cek. Kulantaran tugas PBJ heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon. Kulantaran kula mah tugas ieu ditananya tanya aing. Waduh. Serem ka wali-wali Allah mah. Serem. Sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge. Aya jelema. Salat teh cepet jasa. Allahu Akbar. Didelegeun mah ku si Umar, seblak salat kiamat sih. Barang 2 rakaat salat mentana poara ya Allah ya Rabbi Gusti. Abdi teh hamba Gusti, abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti. Ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal deui Gusti mah. Hei. Ai sia salat kos kitu ai pepentahan loba jasa. Teu izin sia. Galak si dia Umar mah. Komo mun Haji Pendi mah misalna kapanggih Gusti Umar di Tajong. Geus lain di kieu-kieu deui lain di Tajong. Galak si Umar masyaallah. Masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil. Boro-boro deuleu munkarat. Deuleu salat eueuh itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar. Geus budak salat mah cek gini. Kajian geus lah. Allah. Ya Allah. Ji. Kajian geus lah. Ai menta ablag-ablagan. Cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia. Ai pentaan loba jasa. Lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh, wah dipecat sia ka jeung kumaha ge. Nyana ge hampir dipecat tah dua. Tah eta tah kos kitu tah. Jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah, lamun encan loba digawe. Salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji. Tuh. Dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal. 20 asok 20. Loba teh. 10. Ya Allah. Ya mah kuburan poe ka sana ieu mah. Kuburan poe ieu mah. Aduh, 2 ge hampir hiji 2 ge. Nah, urang geus loba tahajud, cakuran, sajuz 2 juz mah, tah maca sholawat, tawa zikir kakarak. Gusti
cacak-cacak Gusti teme tenitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta ngan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pementa sakebe naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabah pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya ya. Gusti loba amat. Tah kitu Gusti abdi mah. Geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti. Titik. Beres. Ieu mah aya salat 2 rakaat. Aya menta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geusan keneh bae. Sesugan teh geus naik deui ka luhur. Masya Allah isi menta puara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia da kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy babalikan deui horenganan kubur teh poek masya Allah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon kipas teh nu di masjid masya Allah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Haji Pendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya da ieu tiis sodakoh ka fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Waalaikumsalam hukum sanan sia aduh kula encan dahar geus 2 poe sanunita tuh jadi bloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia cek nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita ai deui tah isuk badatang Waalaikumsalam enon mah cek Haji Pendi teh kula lapar ieu ti kamari dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe tepuk diri sia lapar tah kos kitu makana digawe pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khair Waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-laukna tah jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah cak jana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikan salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuheun tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sangu dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal nerap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak elu dulu minta bantuan lu enggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tah. Waduh, malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia. Gua bodem loh. Iya sekadar rumus-rumus supaya keharti
urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jaheuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah, tilu kaopat poek teh al-akhirah. Akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al-amalus sholih. Amal-amal soleh bakalnya angan urang. Terakhir as-siratul mustaqim, jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang. Sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al-yakin. Lampuna adalah yakin. Urang mun carita yakin hese. Sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin mah. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin kana diatur ku Allah. Teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta, kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta, ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna, atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin. Boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salatna. Teu husut ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang husut sakungkang saumur hirup pasti salat can curang husut no. Sebab kan lain lirikan mata nu husuk kadeuleu tingkah jelema nu sok husuk kan kadeuleu ayat ulah kabehan lain ai sorangan bae lain. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sok khusu jelema nu teu khusu teh ayat tandaan. Eta mah kajeun temen nu nyarahkeun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusu. Kadang-kadang nu bodoh khusu model mah almarhum Abah pernah mapag hiji jelema di papag. Cek ulah teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh. Geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we. Ditanya bah eta sono amat. Ih, salat teh husuk. Cih. Manya si eta husuk. Kula pernah ngabuktikeun, coba husuk tah henteu nyana. Salatlah di gigireunnya taraweh. Salat di gigireunnya taraweh. Coba bener. Kadeuleu lain deui sagala rupana. Hese geus dicaritakeun. Oh, berarti bener husuk. Aya tah datang Haji Pen datang. Tadi papa gua aman. Dijauh kene ka mana Pen? Geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus. Perlu naon ceuk cenah. Kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah. Ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang. Tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin, tapi nu bodoh yakin. Sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah. Di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk. Kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere. Bodoh jelemana teh bisa maca Quran, urut di Tanjung Priuk. Kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana. Lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu. Bakal lamun kuat sapoe. Diwiridkeun munyana. Sapoe teh 1000, kadang-kadang 2000 terus. Kabelah dina asal maca sholawat ceurik. Asal maca sholawat rembes. Asal maca sholawat ceurik kabelah dina. Ditanya tah. Ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes jadi perasaan ayah cekena Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng. Bodoh jelema teh bisa maca Quran. Masya Allah. Bahkan pernah mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya. Hese dek kapanggih mimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak. Siapa sok ngaku sorangan.
atuh deuk kumajeng teu kuntina atuh deuk sarena ge teu wudu heula. Beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui. Datang ceklak bae. Terus aku mah naik kuda. Deuk kumaha ngimpina atuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Popoek lu 5 cacaang nageh 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tetangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi qabrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qabrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu caang nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos kitu puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang kual beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah jadi pikiran teh kos kitu kecuali cek hiji pede lamun jadi bere duit atuh lain deui geus bere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus bere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wau ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese hayang wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hate heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempang ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon kitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjaranna jang almarhum urang zikirna baca Qur'anna ngaji ieu tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjaranna jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa eueuh nu bisa dibikeun ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae ala kadar pihatur disim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.